Bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. I've never known someone like you. Wilujeng sadayana tepangkeun nami abdi Manuela Stefani ti kelas 10-3. Abdi hoyong nyaritakeun hiji dongeng nyaeta Candi Prambanan. Selamat menyaksikan. Stuck by you, found a clue. Legenda Candi Prambanan. Baheula aya hiji ratu gelis ngaranna Roro Jonggrang. Anjeunna putri ti Raja Boko. Dina waktu eta aya satria sakti ngaranna Bandung Bondowoso anu hasil nyalehkeun Prabu Boko. Bandung Bondowoso teras kagoda ku kaendahan Roro Jonggrang jeung hayang ngajadikeun anjeunna pamajikan. Tapi Roro Jonggrang teu daek sabab anjeunna hate ka Bandung Bondowoso anu geus maehan ramana. Pikeun nyingkahan lamaran eta anjeunna mesrahkeun syarat. Bandung Bondowoso kudu nyieun 1000 candi dina hiji peuting. Bandung Bondowoso kalayan kasaktiana ngagerakeun jin-jin pikeun ngabantosan. Candi geus rengse nepi ka 888 ngan kari hiji deui. Ningali eta Roro Jonggrang sieun lamun Bandung Bondowoso hasil. Anjeunna ngarang strategi nyorong para wanoja kampung supaya ngagabrahkeun lisung jeung hurungkeun obor sangkan siga berang. Jin-jin kaget ngira geus subuh teras maranehna bubar. Bandung Bondowoso gagal ngesengkeun candina. Anjeunna ambek pisan ka Roro Jonggrang lajeng ngadukeun sihir. Roro Jonggrang jadi arcepikeun ngelengkapeun candi nuka 1000. Ti harita candi eta katelah Candi Prambanan atau sok disebut oge Candi Roro Jonggrang.